Tepangkeun nama abdi Najmi. Longsor di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor di awal tahun 2020. Longsor anu lumangsung di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebabkan puluhan imah rusak kalantaran katarajang material banjir di Kampung Ciputi, Songo, Bogor, Jumaah tanggal 3 bulan Miji 2020. Katembong imah-imah anu aya di deket gawir kuuruk ku taneuh ngan ukur aya sababaraha di antarana anu katembong bagian areupna jeung sababaraha deui rata kauruk ku taneuh aya 30 imah anu kuuruk ku taneuh eta kampungan ukur di dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.